situasi jeung kondisi kumaha bae jalma siap mandiri penuh keyakinan Allah titik. Tah engke manehana teh pasti kos Kangjeng Nabi Ibrahim. Kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim? Batur nyembah ka batu, batur nyembah ka patung nyana henteu. Situasi saat eta hampir 90% kafir nyana mah biasa bae. Saat eta pemabokan jeung perjudian teh wah luar biasa ambalaya di sisi digigir di hadapi tukang nyana mah biasa bae ka Allah. Sugan kabita henteu malah nuduh-nuduhkeun. Nah engke saat dibelem ku Gusti Allah seuneu teu neurak. Hati jadi sakange Nabi Ibrahim atuh lain neurak ai. Nya nama pasrah dek neurak deung teu ge sugan boga kahayang henteu terak henteu Kanjeng Ibrahim mah. Kuni barda wassalaman ala Ibrahim jehe atuh biasa bae. Tah urang ge lamun tahan, urang lamun sabar waro wari dengan ambalaya riba atuh sia-sia aing nuduhkeun geus teu nurut atuh geus bae. Saat ambalaya sogok menyogok riswah atuh los jangan bejaan geus sia mah terus bae atuh aing mah moal. Saat ambalaya proposal kucuran dana ti pemerintah duit najis atuh sia-sia aing mah nuduhkeun geus na eta moal teurak hakikatna mah ku seuneu nu kos kitu. Tah saat eta lamun dibelem jelema tutung kuari jelema nu narimaan proposal ngajukeun proposal dana kucuran ti pemerintah sogok menyogok eta teh sarua jeung kabelem ku seuneu. Lamun deuk disalap Ibrahim moal kabelem tinggal tanya ka awak urang awak sia hayang kabelem apa henteu embung ai kabelem mangan tetep nyogok mah hayang disogok mah hayang embung ai kabelem mah tapi proposal mah terus bae atuh moal kabelem teh. Geus lamun aya kiai ngajukeun proposal hakikat mah keur ngajukeun neraka jahanam. Awas ieu mah keur ngaji ilmu kawalian. Sia mah sok salah bae ke datang ka ditun ki uci mah cenah kos kitu keras lain keras cenah mah kasar lain kasar cenah mah nya badigul. Hayu sia kae. Atuh siana ngajina peureum bae. Ieu mah keur ngaji bab naon ieu mah pan ieu mah ngaji bab hiber. Dek hiber nyaruan manu katembak sia.